Nah gitu tuh. Aya naon? Ngomong gitu aya naon? Aing ngomong. Aduh aing. Alah hayang ngagantung maneh we aing. Amin mudah-mudahan atuh. Aje mudah-mudahan. Lain urang teh meuli radio di imah, weteukeun radio mah. Ngan katipu radio teh aya hurung mah hurung ngan gelombangan jarempe we kabeh gelombangna teh. Teu disada lain radiona. Ceuli sia omean ka bengkel. Bisi aya baud anu logor. Heug pageuhan ceuli sia. Ai hargana mah mahal. Volume digedean dah kalau lagi apa mana volume mana on off. Gaula teh antena geus luhur. Tapi angere teh disada. Lain urusan radio na anjing. Manya aing kudu kasar. Kabina-bina teuing sateh. Teh didinya ti toko Tilur Agung. Tinggal yasa aulia waris ajib para wali. Caang nati maha sukma uning nati maha suci. Lalakon awi carita palsafah keur manusia dipedar juru berataki dalang kandabuana. Wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Guha Jenggala. Bebesik Prabu Jenggala Sakti sampun satinggal binaturata. Lenggahing dedampar den tapi nalepet ing sosoca dinung gana waratna lemek babut perang medani genana jebar kastori lan sinebaran sari-sari ngange mahkota Sekar keluih inaretes ing sosoca murmu biar kadia kunang-kunangan. Sampun dipun parak ingkang patih kakasih Jenggala Denta tekantun senopati kalapidaksa anu tungkul kamalik lutat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamor sang nalendra watek wantos narapati nagi raja nagara Guha Jenggala tutuk raja samanya pengawakan jangkung badag simar dada bewos jemros tutaya hingana pasemon lirbang barongan mata nyerot lir surya kemar upamangan dika sentak sengor nutaya hinggana kitu pengaribawane pun narepati nagri raja nagara Guha Jenggala ya Prabu Jenggala Sakti lami-lamingan dika kuadaling nisan makaten pengandikane pun kadanging sun pati oge senopati anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kaharep kula sangat sono nutaya papadana pati kaharep diukna kipati kapayun payayan uning dateng sanika abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebekti kahonyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapengesi nagri hamba-hamba sapengesi nagara Gusti Prabu pujas tuti sampean ditarima pati hatur nuhun ngeran kali perkawis naon tina naon rupihal kalepatan muga ageng cukup lumur jembar hakun tena anu kateda saling maklum hatur nuhun Gusti Prabu kali perkawis tina naon rupi hal
Purwa dihaturanan linggih dina waktos ayeuna aya pikir saeun naon Purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salira khususna atau umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu. Tunggu mangga diestokeun bati. Doh. Kaharep diukna Senopati ae Ki Adi. Oh, eta geuning. Kapayun Ki Adi calikna. Ya, kapayun gitu. Oh, hei. Geus ngagolak deui. Tunyuk sumangat Simapi pun Senopati nampi kana pembagi salira. Doh. Kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos kahonyo panjenengan Gusti Prabu mugia katampi kalayan kabingahan Pujastuti sampean ditarima Pati Senopati atur nuhun ngeran Nya. kalihna teh eta Coba. naon bok pilih kirang tata kirang titik duduga peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersanga saling maklum Senopati atur nuhun ngeran atuh ping tigana ieu teh aya pikir saeun naon Cobi. Purwa salira kersa nimalan Laras. bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lah dugi kapati ge mangga teh teuing ngeran saperkara kaulah pribadi ngahaturkeun saeunuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Doh. Ye, nah make jeung sasauran kitu Semohon kula. diangkir ku Narpati diondang ku raja disalukan ku ratu. Doh. Kaulah salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinema. Moal baha. nada muabaha kana tinimalan salira ngeran Laras kula. dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa Laras kula. mangga bade siang nak mangga bade wengi nak mangga Semohon. nalah bade subuh na ge mangga teh teuing bade hujan bale halodo pintu terbuka 24 jam mangga Gusti tansah diajeng-ajeng jisim abdi Syukur bagja kamayangan Senopati. sami-sami ngeran Satuluina kaulah tengah rasa sono ka anjeun duaan. Kulawas urang teh patepung lawung paamprok jonghok tiluan ngariung jiga kieu. Doh. Sami Gusti kaula ge sono. Tangtos kula nu. dek teh sono kumaha atuh mang bulan-bulan urang teh tara ngariung Semohon kula nu. sasaatna pan urang teh di lockdown Nya. PSBB. mang bulan-bulan PSBB teu meunang ka mana-mana Laras kula nu. ayeuna tiasa ngariung sanaos apan urang teh jaga jarak Semohon eta. anu tadi nama pan urang teh upami ngobrol teh pacaket Pacaket kula nu. ayeuna mah pan upami ngobrol teh urang teh kedah jauh Nya kursi ge. jauh minimal teh 1,5 meter Kursi ge di kalian eno mah. kursi oge apan di kalian teu meunang didiukan musyawareh mah Semohon kula nu. Nya. gara-gara apan pandemi teh gara-gara wabah jeung musibah Nu kursi ge make proboden eno mah. kitu Gusti apan upami ka mamana teh urang teh ayeuna mah kedah make masker Masker. Masker. ta eta punten hilap nya kedah mange masker ayeuna mah mineng ngumah leungeun
waspada parantos kieu kajadianna nak ngeran kedah di kumaha kitu Gusti nya rek teu sono kumaha da jisim abdi oge atuh kacida sonona tangtos ulah kasono jisim abdi mualek luntur ku kaibunan moal belel ku kapoe moal laas ku kahujanan tetep manteng mayeng kasalira leres sanajan jauh di mata apan urang terdekat di hati eta Paulis apan urang teh salami ieu mah virtual urang teh semohon eta upami rapat-rapat teh nganggo daring virtual ngangge aplikasi Zoom doh eta bulan gitu Gusti apan ayeuna lada longgar ye PSBB teh apan urang tiasa patepung lawung pamprok jonghok jiga kieu leres gitu Gusti tapi tetep we urang teh kedah waspada bener Senopati sumuhun urang tingkatkeun dina sagala widang kagiatan sanajan ayeuna wabah anu musibah anu tumiba ka urang tapi tetep ieu kawajiban urang pikeun ngeuyeuk daya ngolah negara ngurus hamba-hamba rakyat ih eta mah apan kedah Gusti tingkatkeun dina sagala widang kagiatan sangkan ieu negara sanajan nyingharepan musibah tapi tetep warga masyarakat urang teu luntur ku ayana ieu wabah musibah nepi ka negara urang teh subur makmur sumuhun Gusti leres da kedah kitu urang sadayana sanaos dina wabah ieu teh kedah langkung ditingkatkeun dina segala widang kagiatan pangpangna dina ekonomi munda ieu kajadian teh apanan ieu wabah teh pangaruhna teh sanes kana kasehatan wungkul doh leres bulan keamanan pangaruh anu leuwih utama pangaruhna kana ekonomi alah eta pisan kulan ku ayana ieu wabah virus teh ekonomi urang ampir awut-awutan karaos ku abdi kulan sabagian APBD APBN sadayana dikerahkeun demi kepentingan ieu wabah virus doh kadinya we kulan aya pamasukan seuseut untung we negara teh defisit oge nya ngatur anggaran pendapatan belanja leres parukan kulan supaya ieu negara tetep langgeng henteu kasebutkeun bangkrut margi pan pangaruhna kitu ekonomi awut-awutan teu sakedik apanan para kaum buruh-buruh anu dipecat gara-gara ieu wabah virus doh leres anu di PHK geus teu kaitung bener Senopati nu dagang mah nu dagang komo rarugi rukal atuh dan nu meulina eueuh sakola apan ayeuna mah virtual sakola teh ayeuna mah daring teu dikengengkeun tatap muka antara guru jeung murid tugas jeung sabab bilih aya anu anyar ieu pandemi teh kitu Gusti wayahna bejakeun ka hamba rahayat kitu turut kana peraturan pamarentah ih laras mangga Gusti mangga diestokeun kulan disosialisasikeun teras ieu kajadian atanepi program pamarentah teh supaya dugi ka masyarakat margi masyarakat kedah apal akibatna ngeunaan ieu virus teh leres ngangge masker lain ngan saukur keur pribadi tapi keur batur wungkul keur batur oge sabab di mana-mana urang katarajang panyakit teh ari make masker mah pan saeutikna kahalangan doh leres kulan moal nyebar nya Kakang leres jadi leres lambat kitu Gusti masyarakat teh parantos ngamarudah ieu teh masyarakat parantos harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan pamarentah kitu salah kieu lain leres kulan diayakeun PSBB nu nabeuh eueuh
diayakeun PSBB nu hajat ripuh aya nu nagih rabeng da jeung nyana teu berarti ucelak-celak ning kemarin masyarakat teh Gusti pang-pangna masyarakat anu kagungan pagaweanana temporer non sipil model serabutan model kaum buruh model tukang bangunan apaan eta mah temporer lamun aya nu ngabangun kakara meureunnan gaduh gaji model seniman ge kalebet temporer aya nu hajat kakara nabu teu acan pagawe-pagawe nu lainna cik kumaha kayaan masyarakat nyeeta ngamarudah ieu teh apanan bantosan ti salira teh demi rakyat teh ieu teh paratos dikucurkeun sabagian anggaran pendapatan belanja hampir seueur nyaeta karwod ku ieu wabah virus dugi kangayakeun bantosan ka masyarakat anggaran dipindah-pindahkeun kana ieu wabah supaya masyarakat terkena langsung dampakna ngeunaan ieu ku ekonomi anu awut-awutan hampir seueur masyarakat anu kalaparan kamari ieu ngan nya kitu teh anu namina di dunya Gusti Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus loba kadang-kadang aya hileud tah kitu oge dina ieu kaadaan nagara dina kayaan wabah teh ngadak-ngadak hileud ge cing percengis aya wae hileud mah da maklum di dunya naon teh ngeunaan bantosan ka masyarakat anu teu mampu masyarakat anu kena ku dampak ieu virus teh naon nya seueur masyarakat anu ngeluh itu Gusti seueur masyarakat anu protes margi cenah ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar cenah bantosan teh dipilihan teu merata kadang-kadang dulurna wungkul we nu kabagean teh anu butuh bener mah kadang-kadang ngap-ngapan kapanginten ieu kedah aya langkung perhatosan ti salira Gusti Prabu kerahkeun panginten sadayana aparatur negara anu kagungan loyalitas anu luhur demi kepentingan negara jeung bangsa supaya ieu bantosan supaya anggaran nepi kanu hakna ulah kadiciwitan di luhur keneh tuh cek nu lajo ge paciwit-ciwit lutungnya si lutung pindah ka tungtung luar biasa Kiadi bisa ngomong gitu dan luar biasa nu matak gaul atuh coy ya gaul atuh sanajan hirup di kampung oge urang dae gaul mah kudu nya tempo berita-berita dina internet teh buka YouTube pang-pangna PGH tilu channel gitu tah kitu Gusti bilih ieu mah bilih urang kasebatna pamimpin anu sulayat tina baya jalir tina janjina sabab apaan salira punten sanes mapatahan ngenoga hayam ieu mah urang saling ye we da ieu teh mamata non teh jisim abdi penataran teh pepeling kanggo jisim abdi wungkul naon teh keun bae kaula moal amek sae mangga hitung-hitung sharing we ieu mah apanan urang teh demi kepentingan negara jeung bangsa jadi pamimpin teh dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat digaji ku rakyat urang mah saukur wakil apan wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun teh rakyat berarti anu jadi dunungan teh rakyat sanes urang nu mawi pamimpin teh kedah kagungan
pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Eta sakedahna pulang Komo dina waktos ayeuna mah kumaha tah dina pandemi ayeuna urang teh kedah nguriling ka tepi suwiring. nguriling cepismi Ya Gusti, bener alus. Hanya celang kapadesaan bilih aya rakyat anu kalaparan terdampak ti ku virus teh. leres eta Ulah dina kampanye unggul urang deket ka rakyat teh. nah nya pulang Tuh lolobana cenah. Lain cek uing teh cek nu lalajo. ayeuna waktuna Lolobana mah tempo pemilihan tempo kampanye kakara deket jeung rakyat. Tempo butuhna rakyat teh jadi objek. Aya geus jadi mah boro-boro. Geus jadi mah ngadon culang cileungin lolobana kana palingeun. Nya kadang-kadang nomor HP ge baheula mah dibikeunan ka batur. Dina kampanye mah geus jadi mah boro-boro digenti teh. Di telepon teh tidak bisa dihubungi. jadi menjejewet Guys, jadi bisa dihubungi karena yang telepon yang Anda hubungi sekarang udah jadi pemimpin. Nya. Gitu Gusti. Tah, kumaha upami ayeuna upami kirang keneh. Kanggo masyarakat kumaha upami rarageman. Rarageman kumaha? Rarageman teh udunan, rareongan. Apan urang mah jelas digaji ku negara. Bener tah kumaha ayeuna mah gaji eksekutif jeung gaji legislatif sabagian gajihna dibikeun demi kepentingan masyarakat. Da moal ngadak-adak sangsara dicokot setengah gaji mah. Atuh saparapatna we sok kabayang ti mimiti pemerintahan pusat nepi ka kabupaten kota sadayana legislatif jeung eksekutif rarageman demi kepentingan negara jeung bangsa bikeun ka masyarakat anu terdampak peuna ku ieu virus corona. Gusti teu kapikir ku akang Na mikir na gaji wae atuh da mikirna teh insentif jeung bonus. alus senopati Laras oge aya hiji deui naon ngeunaan pelajaran virtual. Yo pulang naon teh Apaan ayeuna mah nu diajar teh henteu ke sakola cicing di imah nyata virtual daring teh tah ieu kabijakan teh sae kanggo memutus mata rantai ieu wabah virus corona ngan panginten sanaos sae aya kendala anu kedah ditanggulangi atawa diungkulan naon apa negara urang teh sadayana jami gaduh HP leres hiji eta kaduana masalah sinyal aya pan anu blank spot anu eueuh jaringan sinyal anu teu aya sinyal eta kaduana seueur masyarakat urang anu hese tong boro-boro meuli kuota meuli beas ge hese. leres Kumaha carana? Aya carana. Sok rarageman jeung si abdi oge meuli HP anu beunghar kanu miskin contohan ku urang pamimpin. Da teu sabaraha lah HP mah. Nu penting anu bisa diutek-utek ku curug we. Anu ditewelan gitu nih. Touchscreen teh eta da apa? Nya siin gitu. touchscreen jeung siin Nah gitu Gusti. Kaduana ayeuna kanggo kuotana kumaha atuh upami urang ngadamel aplikasi gratis khusus kanggo masyarakat atrapi kanggo marulang kalih SD buka aplikasi anu gratis tanpa kuota da palalinter di luhur teh palalinter lah cara ledas Gusti nu agung iya pulang pamikiran lain Gusti turutan
Emutan urang. sok pikiran dapala linter nuluhur teh karunya masyarakat ulah dibebankeun wungkul ka masyarakat lain teu ngarti cenah masyarakat teh ka pamarentah tapi pamarentah teh kada adil apan luyu jeung Pancasila anu nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, urang negara Indonesia gitu api-api nak belegug situ jempe supaya ngalalarti kopati teh belegug aing teh pati ngan lanceuk aing apa dirinya mah adi kaula pribadi ngan sakola heula di dinya kaula mah teu naik sataun lain urusan ilmu mah hampura tak itu Gusti punten manawe bahan kantami Senopati abdi Gusti syukur bagja kemayangan luar biasa pamikiran maneh bulan hareup ditaekeun gaji ku aing salian tinaek gaji wayahna maneh jadi penasehat pribadi kaula wayahna maneh kudu jadi ustad dina waktu ayeuna damang Pak Ustad ya teh syari teh wanjing syarikeun teh syari jeung syarikeun da beda syari mah ciri urang teh bunga aing jeung syarikeun mah kadang-kadang ngaledek da bieu mah Kakang Pati jigana jeung syarikeun jigana mah kadinya nah naon lain kasinggung rek teh kasinggung kumaha nah disebut ustad kaula di dinya bersisirian hayang apa naon teh eta teh sabenerna mah turun derajat tina senopati jadi ustad ke sakedap Gusti naon sakedap ya kaula priyogi aya naon punten nyare pa dieu naon urusan ideologi mah aing mah teu kieu ye jadi cek Kakang Patih kaula tina senopati jadi ustad teh turun derajat bener cek saha cek kaula dupi Kakang Patih kuninga hartina ustad naon moal dijieun patih lamun teu apal kana ustad Sumohon apal naon hartina ustad ustad Sumohon ye mah hartina ustad teh naon ustad iya apa eta teh bahasa teh aya hartina eta teh ustad teh hartina naon tukang ojek lin tukang ojek malain ustad Usman Si Mang Usman eta. Ari ustad teh hartosna teh guru beh dieu mah padahal leuwih teh eta derajatna dupi Kakang Patih tiasa nulis ti saha duduh ti guru tuh geuning tiasa maca ti guru tuh geuning tiasa ngetang ti guru tuh geuning moal aya presiden, moal aya menteri, gubernur, bupati, wali kota tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh. Ieu mah kumaha ai gaji dewan apung-apungan bisa ka mana-mana, bisa ka luar negeri, ari guru motor ge ngiridit. Komo nu ngahonor mah pada hadangukeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana ari dina dunia pendidikan aya guru dangukeun lain turun derajat malah kaula naik derajat kaula jadi ustad tobat tarik deui kata-kata nu bieu ampun Pak Ustad ngaledekna mah aya keneh
alus syukur bagja kamayangan senapati itu Gusti sakali di puntennya jisim abdi pilih kala langkungan ente. alus kudu kieu antara pamimpin jeung aparatur nagara teh kudu kieu lamun aing poho elingan tuh ai pamimpin anu bijak mak itu biasana manu lain dalam begitukeun teh amek satuluina aya perkawis naon ieu kepentingan pribadi perkawis naon Gusti meureun katempo ku anjeun duaan beki dieu awak kaula beki ngorotan beki ngabegangan pati nya asa begangnya Katawis. asa kuru Gusti kunaon cek paribasana kula teh keur gering nangtung ngalang layung berang tega kana dahar peuting tega kana sare pati leuwih waas lamun asup ka kamar guguling anu digugulung dipake tilam kaeling ku kaula pati kunaon atuh Gusti ras mikiran kahayang kaula nu can kasorang cita-cita kaula nu can laksana anu nyayang dina dada ngagalura dina hate kaula pati napa lain naon atuh Gusti palain naon atuh ngeran nah palain namihan jajahan lain palai harta kekayaan langkung seueur harta kakayaan keur kaula teh matak jadi jaminan keur kabagjaan diri kula pati palai HP anu tercanggih mung Yang batu akik. palai naon atuh Gusti palai garwaan deui naon uluh naon anu demi Allah heureuy Sana. naon anu bieu sia ka mana wae atuh Oh, batur kan. Bingung. heureuy Gusti heureuy heuh naon papalai gegarwaan deui Dah. Ngamak we tuh. bener kula hayang kawin deui Dah. ulu palai nikah deui Nya ka istri Gusti nya heueuh ka awewe manyakana setum ari aing naros teh atuh. gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban pati gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat waduh leres gelis pisan gelis widadari gele kumaha dibandingkeun sareng Tamara Blesinki gelis keneh ieu wow Wow. kumaha dibandingkeun sareng Ayu Ting Ting gelis ieu OMG Hello. kumaha dibandingkeun sareng Lesti gelis keneh ieu Buset. kumaha dibandingkeun jeung si Omas Wah. almarhum Yo melau. gelis keneh ieu kumaha jeung Eli Sugigi komo jeung eta mah jiga apel jeung keresek Jauh atuh. moal aya babandingan sanajan widadari nu lungsur ti kahyangan pati nepi ka kaula kaedana nepi ka ayeuna kaula teh hayang kawin deui ya Dah. ye leuwih hade paeh ngabale bangke ngajampana bugang
tibatan kula teu kauntun timpung katamang beas laksana kapiduriat ieung laksana kapiduriat dohiyang pati hayang kawin deui atuna salira maraja ongkoh lalaki ongkoh mangga wenang bade 2 bade 3 bade 4 syaratna mah adil wungkul dah eta mangga nah ka urang mana atuh salira bade garwaan teh nah ka urang Wilanagara cobi lain doh ka urang Cigedang eta panginten lain urang Lebak Wangi lain urang Cirahayu doh lain Walahar Cager eta mere bilih wargina Bah Amir lain urang Sindang Sari lain urang Baok doh lain urang Ranca Kesik lain ane sama eta urang Lur Agung lain Cileya lain Sinangsari lain muni apa adalah dieu ieu teh nya apal mineng nabe lain naon apa aya teh tulisanna di handap ieu tong beja-beja tuh aing teh hayang kawin ka urang dia bosen ke aing aing hayang kawin ka urang luar negeri set yang kabule urang luar negeri bener hayang kabule meureunna nah urang mana sanajan urang luar negeri tapi ya istri urang kampung Baulisung urang luar negeri tapi urang kampung Baulisung bener untung teu bau kelek oge moal ge hayang atuh urang mana iya istri teh nyata urang kampung Baulisung urang kampung Tegal Arum Tegal Arum bener tegal man palih manaon Sinang Sari teh Tegal Arum teh caket kawa uya di dinya meradal orang kampung Baulisung nyata Tegal Arum kakasihna kakasihna ieu istri Endang Laila Sari alah eta Laila Sari la teh 10 hiji jadi 11 lah deui la deui 10 jadi 2 hiji hiji sari sa 8 jadi 28 ri teh 4 jadi 32 Laila Sari 32 kada ulah dipasangan nyaho aing oge cenah tah heuh dalang cenah 32 dari pasangan isueun teh sok pasangan nyaho bobol we duit teh 32 dibagikeun ka panayagan nya sagenep nu genep teh dibagikeun ka tatangannya satilu berarti Laila Sari wedana Senen lain naon Rebo wajar beda 2 poe paingan ngadukun teu payu-payu dah kitu seming waduh atuh komo urang kampung mah Gusti sahara mana tah bapakna ieu istri maneh ge bakal apa sabab bapakna ieu istri luar biasa terkenalna nah saha bapakna ieu istri nyaeta lurah Togog Tejo Mantri ai wah haketenera haketenera hamidang medang ting
ingkang kasauran raja ya kasauran raja ingkang samya ngalaga laut Giri Lusi lan paingan Giri Giri gunung Lusi Lusi cacing Paingan. paingan tesangka serbuk seberang nyamuk Yo Keke Gusti naon jika nu kaget hah saka terang jisim abdi punten ye margi kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak ceng-celeng uyah matara TS kaluhur naon teh punten datogog mah punten pisan naon goreng patut nya ulan kasep nah itu kagungan putri anu gelis napakan widadari beak widadari ge Allah jeung asbake waduh atuna Gusti da togog mah punten ye abdi mah apa togog mah pi duit nya jeung goreng patut matre tuluy ayeuna putrina dipikapalai ku salira meureun teu wah atoheun dibikeun tah Gusti pasti sing horeng nu bogoh ka eta Laila Sari lain aing ngungkul nah saha hampir raja-raja di satatar madya desa boh bangsa manusia boh bangsa siluman bogoh ka Laila Sari oi marukana eta teh oh gelis Gusti gelis upami teu ieu mah hoyong terang IG na naon tah da cobi di follow moal dibaja-baja ku aing bisa dikepung ku sia jadi eta teh geulisna mapakan widadari bener uluh dipikabogohku raja-raja boh bangsa manusia boh bangsa siluman gitu atau percanten salira kaedanan oge kuhal eta pati kumaha tuh tah kulantaran loba ting nu bogoh ka Laila Sari di Tegal Arum kiwari diayakeun sayembara belabar kawat adu jago aya sayembara belabar kawat adu jago bener saha-saha nu bisa ngelehkeun jago sayembara bisa ngaboyong Laila Sari saha nu jadi jago sayemarana lanceukna Laila Sari saha Jakarta Milung oh si Ilung si Ilok si Ilung da si Ilok ke jago silat tapi ke jika jair kasaatan gitu nah hatena mah rasana teh guru besar lajeng tah wayahna patih kaula rek nitahnya tapi ke ngilu sayembara kaula lain saha Senopati abdi wayahna maneh ngilu sayembara wayahna patih maneh kudu ngaku di ieu nagara nu panggagahna Senopati lain maneh Kang mangga kieu bangga da salira panjagona abdi mah rumaos elehan batu alina ge loba ya hatena menyungkelit ye wah salira batu jago Ustad ongko teman mah ustad wae atuh ngaledek deui batu ali rimil Batu Ali Rimil apaan pamasihan di Papayayan di Papayayan ti Windu Haji laras nya bager teh mah Batu Ali batu baterai dibikeun rek mau batu pondasi gejig ini gitu nganumbung teh batu genyal mungkul sini ngoperasi jadi kaulah kedah hiring saya marah jik kira ini bra kira lumaku
ngilu saya marah sanggup sanggem Gusti. Syukur bagja kamayangan pati Sabab kaula dina waktu ayeuna boga cita-cita kaulanya tapi lamun kaula oleng panganten jeung Lalasari aing mah hajatna gerek 40 poe 40 peuting rek sagala ditangap ku aing sabab aing eueuh deui jalma nu pangbagja-bagjana di alam dunya lintang ti kaula lamun rerendengan jeung Lalasari bade 40 poe 40 peuting bener hajatna ke ku aing moal leutik-leutik rek sagala ditangap nangap naon wayang golek ku aing ditangap dalangna ge ku aing mah kabeh dalang di ieu nagara diabenkeun ku aing rampak dalang kabeh dalang dihijikeun ku aing panggungna beda-beda lalakonna ge beda-beda cenah pahareup-hareup atuh nu lieur lalajo eta maksud aing teh lajo meh ongkek bade nangap naon deui rek nangap ohang pelawak terkenal sa Jawa Barat oge sa Indonesia sabaraha lami ohang ngalawak 4 poe 4 peuting tong eureun-eureun huntuna anu 2 meureun lamun beres ngabodor 4 poe teh kabeh muruluk beak bagi goreng dodong ya satu nangap naon deui rek nangap dangdut aing dangdut bener resep kana dangdut sanajan aing beungeut garang kieu tapi hate aing mah ping atunya lalajo India ge ceurik aing mah lalajo Indosiar oke cerik bae resep aing kana dangdut lagu naon paling resep aing mah lagu teh ti baheula nepi ka ayeuna sanajan loba lagu nu anyar tapi aing mah keukeuh pangresep-resepna nyaeta lagu goyang domret nu kumaha goyang domret Kang Dadang goreng siap Lah Gusti raoseun hampura patih kaula ge sanajan aing raja aing keur kaedanan ku awewe mangana kadak aing jadi eueuh ka era ye harapan kaula aya dina leungeun anjeun Pat Senopati wayahna anjeun kudu hasil nyata dina waktu ayeuna pikeun ngaboyong eta Lalasari doi Pati wayahna Senopati mangga Gusti beheung kaula tanona upami teu tiasa ngaboyong Lalasari gantung kaula bener sae ngan etana gantunganna tong luhur teuing iraha kaudak lah mapa ulah disuk pagetukeun Pati Senopati bade ngabantun pasukanna jig bawa pasukan sacukupna perlu sabaraha biaya perlu sabaraha biaya cing gede cing gede aya uang denger mahi 2 miliar uluh naon teh Gusti meuni mahi woi Ustaz cukup seueur teuing 2 miliar mah Gusti teu nyaho duit tamihan dewe hiji janten 3 miliar bagus apal karena duit nu saya kade komicongna nya oteng
didinan paling sabaraha oge nu penting Lalasari bisa kaboyong. Saya mangajik ini berakra lumapan cugra lumaku. Rampung dawuh tutas pangandika katiga santun pinara. Bra. Permios Jisim Abdi mudah-mudahan tiasa ngaboyong Lalasari Jigra ini berakra lumampas Senopati. Permios Gusti Prabu. Bra. Abdi pada permios Gusti pada nguriling ka tepi swiring anya selang kapadesaan. Bilih aya masyarakat anu kalaparan kena pangaruhna ieu wabah sasalan virus teh Gusti. Jigra ini prakara lumampah hamid kala berat. Rampuk jukung sayunan Sari diantosan ku akang gelis kurang jatuh kerami sareng akang nyai nilayang rana sedanten ulah dia bola tam-tama hangkut buta. Kumpul. Bangga kulon. Bangga. jangakeun semah pangabagtos Gusti kula ditarima jalukan batur-batur oke bos cik sete buuk teh mun nyisiran heula nepi ka abut-abutan punten Gusti ai tadi mah bade mios patos nyisiran kan pas ka dieu teh aya Grab mobil aya ojek tengah ngehelm keanginan jadi kia abut-abutan ai malik ka tukang kumasia jalukan batur-batur oke bos hey my brother everybody Naon? come here Naon come here teh? let's go Teu ngalalarti. kemon Komo eta. kemari ke sindang iye kadia anjay Heeh. nah mikiran nu kana itu patut
pikiran mah corona lain anjay anu korupsi di rantep loba jelema anu ngaran anjay rek dihukum mua balik datang si mau balik gue kacau kumaha aing beuna mah hayang nyantai hirup di dunya teh eteun datang si mau balik moal balik darah kumaha? tinggi aing naik deui ieu Make tawa samurat aing jadi moal balik segala aing sia teh apa henteu jelema ieu henteu budeg buat ting cager nepi ka kiamat ge mau cager-cager budeg permanen aing nyaho sia teh make ceuli budeg sia nyaho sok lalajo dina YouTube dina PGH Tilu Channel nyaho aing teh sia teh budeg aduh api-api ngalamun padahal mah ceulina teh guru dina jero cerita aduh dina celina ya genset jadi batu aduh budeg aing nyaho belagu budeg sia teh aduh api-api ngalamun mah disangka ngadoa aduh eueuh maka tipu moal sia teh budeg aing nyaho budeg aduh baheula mengaku ustad aduh nyaho aing silah ustad sia teh ku seblak aing nyaho sia teh nyaho aing seblak teh ceker heeh ketika aing nanya saha nu maot biasa kayak gitu bener nyaho beleguk aing nyaho bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan tutut ku sia jeung balongna kabosen sia teh tapi rame wae nyaho aing sia teh tutut hakan ku sia rampung ku sia tutut hayang nyaho kepung beri ku si Rosi Valentino geranya geura bisa majarkeun aing bohong kan po dasar normal sih mah yang akan semua pangabagtos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge budeg cete budeg tong dijawab Gusti percuma dijawab ge kalieur-lieur mending meser obeng we gernaon obeng rojok ceulihna tuman atawa dielas nyangakeun semah Gusti ae ditarima sia teh naonana iya mulai lieur aduh kita merong ka aing geranya merong minta tulung merong ka aing geranya merong ning henteu acan belagu atuh kela sia teh geranya merong yo dihitung nepi ka 3 gua aing bakal merong 1 2 nepi ka 100 Sentuh maling geranya merong geranya iya ayo aku menunggumu ayo aku menunggumu ya geranya gerak pengen lihat padung dong ya we merong gitu cek aing ge merongnya aing teh sok lalajo dina YouTube nyahoan atuh aing udah anjing beuh kon nampu itu sungut sia bau karbit jeung bau bangke dihijikeun karbit jeung bangke kabayang bauna bau bangke sungut sia teh insyaallah aduh bau bangke insyaallah diuk kulan teu ngomong tah kudu kuting ngomong nengekeun ku sia tah
hakan ku eta. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deuh. Dijurig aing becus sangka bedug. Aduh. Sedanten ulah dia balatam tamahangkot buta. Parantos sempak merbayaksa di payunan ieu Senopati. Anu maksud bakal ngajuk-juk kampung Tegala Arum. Bade ngiring saya marah blabar kawat aduh jagaku. Oh. Nirahangan dika. Atur syawun nuhun laksa ketiga bingahan. Kadulur-dulur anu geus sunuk baraya anu geus datang pamili anu geus sumping. Nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur. Nepi ka asyati isieun kieu itu sararepi. Coba itu. Biasana malamun rek biantara jeung dudungan teh sok. Ayeuna meuli jalan rempe abong aya corona. Lain jalan rempe dengekeun ku sia Thanos. Ceuli sia kacocokan ku ucing garong. Kadenge lamun Malik ngomong mah ngomong. Huntu eta napas ya hososan. Aing ngomong henteu Allahu Akbar. Masya we ah. Aing ngaheosna karasa geura. Aing ngomong henteu. Ye. Ye. Heuy. Dengekeun budak. Sia nu budak. Aya naon? Tah gitu atuh. Aya naon? Ngomong gitu aya naon? Aing ngomong. Duh aing. Alah hayang ngagantung maneh we aing. Amin mudah-mudahan atuh. Aje mudah-mudahan. Lain urang teh meuli radio di imah, weteukeun ni radio mah. Ngan katipu radio teh aya hurung mah hurung ngan gelombangan jarempe we kabeh gelombangna teh. Teu disada lain radiona. Ceuli sia omean ka bengkel. Bisi aya baud anu logor. Heug pageuhan ceuli sia. Ai hargana mah mahal. Volume digedean dah kalau lagi apa mana volume mana on off. Kaula teh antena geus luhur. Tapi angere teh disada. Lain urusan radio na anjing. Manya aing kudu kasar. Kabina-bina teuing sateh. Teh tidinya ti toko ti Lur Agung meulina mah. Dilian ku abdi teh dah cinta radio mah cinta teu hurung. Meuli we TV 14 in yang nggambaran. Sabarain TV. Sabarain di Lur Agung meulina mah. Heuh kumaha sia we? 14 in. Tah meuli teh foto dirusan kene pas dibuka teh meuni seungit teh. Nya seungit dus. Nya seungit dus dan seungit tai. Jeung cai tai malah seungit bau. Ai sia kawas nu budeg. Masya we ah. Eta teh TV teh ku abdi teh dibeuli we. Aya naon nya ti Gusti ieu. Ku abdi dibuka teh. Eta TV teh colokeun kana listrik.
bangna dikumpulkeun ku kaula teh dina waktu ayeuna aya setrumna mah aya teh. Ayo beda judul ya. Kan antep ya. Setrumna mah aya biasa gitu da ku abdi ditinggal teh lampu hurung. Dina waktu ayeuna kaula rek enit nyaeta ka Tegal Arum rek ngilu saya marah blabar kawat adu jago marebutkeun istri anu geulis kakasihna antena aya. Antena nama aya ku abdi teh. Antena jero dan antena luar diterapeun ngan pas dihurungkeun Laila Syari ngaranna teh. Gambarna mah aya. Gambarna aya. Ngan pas didengekeun ku abdi sorana teh henteu eueuh. Jigana ieu namanya volumena rusak atawa speakerna rusak. Ye teh dititah ku raja. Nyata pikeun saya marah blabar kawat anu jago. Cumun eta oge ku abdi teh kitu. Da tetangga ge dionang ku abdi teh keur lajo. Tapi anyar. Aing kudu ngadengeun naon. Ceuk sia kitu ceuk ieu ge dudungan matak naon lamun jempe. Heeh, teh. Lamun dudungan ngomong teh heug jempe sia teh aja kan aing. Balik nyarekan sini. Aduh. Alah, geus daracan. Can aja. Karena nyatu ngadenge. Karena nyatu jeung saweran saya tahu ngadenge. Ayeuna. Uing mah geus dibere duit ku Bahamir, sabaraha. Aduh. Tak kitu ieu teh. Tak kitu naon da di buku. Cek ieu TV, cek ieu Laila Syari da bingung. Laila Syari teh tukang TV. Nah, teh sia nu budeg di gugubug. Sia di gugubug Gusti manehna milu sorangan. Apa jadwal tilu ieu menteri dagang? Jong ada goana di toni. Ya. Kaula teh kautus ku raja nyata pikeun milu saya marah blabar kawat anu jago di kampung Tegal Arum. Sabab raja urang teh katarik ka pati-pati kapentang asmara gama ku istri anu geulis kakasih Laila Syari. Janten dah wayahna salaria urang init ka Tegal Arum. Oh sae mangga. Saha Laila Syari teh anakna togog. Anakna togog. Iya. Nah da togog mah Gusti pi duit beuli we istrina eta budakna beuli 40 juta mah dibikeun. Oh nyeta diasongan Pajero ge daekeun. Pajero anu bana 3. Eta mah bemo lain Pajero. Abdi aya bemo tulisanna Pajero. Nah, wayahna kaula rek milu saya marah. Oh jadi di saya marahkeun. Oh. Saya atuh Gusti upami kitu mah mangga urang pada pura mah Ayo bejaan udah saya mangga.